Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapara pangjieun sarta pamilon anu kusim kuring dipika hormat, langkung ti payun hayu urang sasarengan panjatkeun puji sinaring syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinan ka urang sadaya nikmat kasehatan sehingga urang tiasa patepung lawung patepang rarai dina ieu acara. Teu hilap shalawat sinareng salam mugia tetep tercurahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, para sahabatna, mudah-mudahan nepi ka urang salaku umatna. Amin ya robbal alamin. Tepangkeun wasta simkuring Hananul Fajriah ti kelas 11 IPS 2 ngahaturkeun nuhun ka para panggijir sarta pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu acara kanggo medaran ngadiskusikeun tata krama bahasa Sunda. Supados henteu nyokolong kana waktos, hayu urang sasarengan buka sawala ieu ku ausan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ka para panggijir sarta pamilon anu ku simkuring dipika hormat, simkuring sija nepangkeun ka para panggijir anu bade ngamandangkeun kamandangna. Panggijir anu kahiji nyaeta Ibu Yelija salaku guru bahasa Sunda SMAN hiji Majalengka. Hatur nuhun Ibu kana kasumpinganana. Panggijir anu kadua nyaeta Ibu Dedeh Randadiana salaku wali kelas 11 IPS 2. Hatur nuhun Ibu kana kasumpinganana. Ka para hadirin, hayu urang regepkeun para kamandang ti para panggijir. Ka Ibu Yelija simkuring sumbanggakeun kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Yelija anu parantos ngadugikeun kamandangna. Tata krama bahasa Sunda nyaeta aturan anu aya dina bahasa Sunda sacara merenah saperti kumaha carana ngagunakeun bahasa Sunda anu lemes atawa kasar. Jeung sajabana teh eta. Baheula mah istilah tata krama bahasa Sunda teh disebut undak usuk bahasa Sunda. Salajengna simkuring sumbanggakeun ka Ibu Dedeh kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Ibu Dedeh anu parantos ngadugikeun kamandangna. Tata krama bahasa Sunda nyaeta anu disebut ragam bahasa hormat biasa digunakeun pikeun nyarita jeung anu kasaluhureun. Upami ragam bahasa loma mah biasa digunakeun ka jalmi anu tos akrab. Kulantaran waktos teu karos terehna, simkuring sumbanggakeun ka para pamilon anu bade tumaros. Hatur nuhun ka Selvia anu tos ngadugikeun patarosanana. Patarosanana nyaeta kumaha carana urang supados terbiasa ngagunakeun bahasa Sunda lemes. Ka Ibu Yelija simkuring sumbanggakeun kanggo ngawaler patarosan ti Selvia. Hatur nuhun ka Ibu Yelija anu parantos ngawaler patarosan ti Selvia. Eusi walarena nyaeta urang kedah ngagunakeun bahasa Sunda lemes dina kagiatan sapopoe supados terbiasa. Alhamdulillah ieu acara parantos rengsel ku kituna hayu urang sasarengan maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring selaku panumbu catur neda dihapunten bilih aya kalepatan atanapi cariosan anu kirang merenah dina manah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.